Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasa Abi Latifatun Nikmah di kelas 11 IPA 4. Di dieu Abi bade macakeun biantara anu temana artikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu guru pengajar bahasa Sunda anu dipihormat ku sim kuring sareng rerencangan sadaya anu dipika cinta ku sim kuring. Langkung ti payun mangga urang sasarengan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kumargi nikmat sareng sihidayahna urang sadaya tiasa kempel dina kasempatan ieu. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umat dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang sadaya kauninga, pamarentah Indonesia parantos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun. Nyaeta ti tingkat SD dugi ka tingkat SMP. Hal ieu teu dikasang tukangan ku kaayaan ekonomi enggal jalmi masyarakat Indonesia anu benten-benten. Aya masyarakat anu mampu, aya oge anu masyarakat anu kirang mampu. Masyarakat anu mampu mah tos tangtos bakal tiasa sakola kumargi kagungan biaya. Namun, seueur pisan masyarakat Indonesia anu kirang mampu, anu teu tiasa sakola kumargi teu aya biayana. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa ngengingkeun pendidikan anu layak, boh anu mampu, boh anu kirang mampu. Anu janten tujuan wirahna pamarentah ngawajibkeun ka sadaya warga nyaeta supados sadaya warga nagara palinter. Bangsa bakal sejahtera upami masyarakatna palinter. Upami masyarakat Indonesiana barudo, bangsa Indonesia moal tiasa ngudeg kana kamajengan nagara sanesna, sareng bakal kalindes ku kamajengan zaman. Ku ayana program Belajar Dikdas 8 tahun dipihareup masyarakat Indonesia tiasa langkung majeng, utamina dina widang pendidikan. Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya pangrojang ti sadaya lapisan masyarakat. Ti kawit pejabat dugi ka sadaya rakyat Indonesia. Ku kituna urang sadaya kedah ngarojong kana program ieu supados kenging hasil anu nyugemakeun. Sakitu anu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan anu kirang merenah kana manah. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.